Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Jazil Al-Abidin Badrul Awwal Sahib Al-Fatihah. Benar wasiat pemirsa wa Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tidak ada saran pertanyaan ikhlas karena Allah wa wasiat kasarian hiji kudu buat iman jeung takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala turut karena saya perkataan Allah sareng Rasul jauhan larangan jeung ulah kaluar di ahli sunnah wal jamaah. Anu kadua laksanakeun ibadah wajib jeung sunatna. Anu katilu turut ka pamarentah dina perkara nu teu bertentangan jeung agama. Anu kaopat kudu rapi jeung dulu-dulu ulah para sehat wa ridho mun para sehat komo mun perkara pengaruh atawa harta jauhkeun sagala sebab anu matak papasehan hampura mun batur salah geura minta dihampura mun urang salah anu kalimah kudu sirih ditanyaan ulah mantep kadulur anu kakurangan ulah sirik kiri kadulur anu aya pamajuan anu kagenep teruskeun perjuangan buat dina ngabela agama bangsa jeung nagara ngauluk santri ngadua mulang tarima kabatur dakwah jihad jeung sajabana sesuai jeung kemampuan masing-masing ulah dituruhkan bisi aya sifat wa anu boleh ila hadrati Syekh Jazil Al-Abidin Badrul